Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Urang aing ngomong jeung urang Betawi mangeunaan coba jeung urang Gondrong. Masyaallah, masyaallah. Geus teu ka hati saya tiga-tiga can. Copot. Lo ngomong. Ngomong. Apa? Lo ngomong. Naon ieu cik urang ieu? Aing kaduhung ka dieu cik urang. Lu kapan datang tong? Oh, atuh gancang-gancang teuing. Mas tong? Hah? Mas tong? Hah? Lu sama siapa tong? Aduh hati ngomong sorangan ke mah. Hayang aing lah ngomongnya orang gondong. Hese jasa. Masya Allah. Undangan ka gondong babarengan. Cek nu boga ieu mah teh. Oh teman-teman kurus ya. Hah? Oh teman kurus. Hah? Nah, gitu. Kadangnya kurus bae. Jalalin tuh cek urang. Wah, mangga tur kurus. Ah. Jalalin tuh cek urang teh ieu mah. Ayo urang gondong. Oh, mohon maaf enggak keurus. Oh, kirain pada kurus. Cek urang gondong. Aduh, saya jasa ge sok urang gondong. Masya Allah. Eta bahasa eta kos. Ai deres ge daripada jeung bolang mah. Itu bolang kos gitu bolang mah. Jo, lu gua cari igok di sini. Eta aya gokan gok. Pan igok pas Sunda tuh. Masya Allah. Itu kemana sih ya? Dari tadi guguli bedan di sini. Waktu mau disuruh ya kagak ada. Ke pasar kali ya. Sepatan berarti kan. Tadi baru guguli bedan di sini. Sekurang sia ieu bahasa poharama. Aya guguli bedan sagala. Ayo coba emang bahasa Melayuna guguli bedan naon ayo. Sia ge teh nyaho. Guguli bedan naon eta coba guguli bedan. Asli na maksudna asli bahasa Melayuna guguli bedan naon? Hah? Mundar mandir batu kadi itu. Mundar mandir, guguli bedan ieu mah. Yes, ya gitu nyaho. Pengen orang sepatan nya lagi geseseun eta. Tadi guguli bedan di sini ayo gaya mau disuruh ya kagak ada. Kemana ke pasar kali ya? Oh, eta berarti sepatan sama pasar. Masyaallah, bagangan kan diskusinya guguli bedan lah. Kan minggu harap bejaan kaing. Yeah. Allah alladzi khalaqakum min tin. Anu nyieun urang tina tin. Tin teh hartina endut, endut teh hartina tina taneuh liket. Mun taneuh liket teh mun di sawah mah nu kitu ngaranna teh lempung. Insyaallah tina taneuh ieu. Ge panjang teu tina taneuh rarasaan mah. Sapira bapak urang jeung mak urang kakapalan. Aju totojer ai borosot urang. Jang teu tina taneuh, tina taneuh. Deuleu Purwadaksina dina tafsiranna Imam Jalalain bi khalqi abikum Adam minhu. Allah ngadamel bapa anjeun nu ngaran Adam tina taneuh. Allah teh ngadamel aras, kolam, lauhil mahfuz, surga, langit, kemudian malaikat, kemudian bumi, gunung, laut dan lain sebagainya. Can aya manusia harita. Nah, ku Gusti Allah dek dijieun ieu manusia teh. Allah ngumpulkeun seluruh taneuh. Taneuh teh kapan aya nu beureum, aya nu koneng, aya nu putih, aya nu hideung, warna taneuh teh kos kitu. Kumpulkeun ku Gusti Allah.
kemudian dicaian ku Gusti Allah cai teh kapan aya anu tawar aya nu asin aya nu amis caian ku Gusti Allah diudak-udak di adonan dibentukeunlah ku Gusti Allah model Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun ku Gusti Allah 40 tahun cak wakila 1000 tahun dibaringkeun nang karak iblis deuleu cik iblis Gusti Allah dek nyieun naon nya ulah bae nu ngelehkeun ka aing macem-macem bae teh Gusti Allah iblis geus kos kitu ngomongna ge kos kitu iblis lah macem-macem bae teh Gusti Allah segala jijiran kos kitu lah cekeun teh rempan ngelehkeun aing we tah ka Allah teh ngomong kos kitu padahal nyanakeun yang Allah ya malaikat aslina mapan iblis teh tah kuari teh omongan iblis teh nyanding ka urang Cikupa ge ngomong kitu pan ya Gusti Allah kok beda-beda amat nyeuna nu itu malancar dagang nu itu mah geus sugi di aing mangpal hebat ya Gusti Allah kieu teuing tah eta teh bahasa iblis nempel ka urang Cikupa tah eta kos kitu tah nempel deui ka urang Bojong sararia jasa batur bajeng mararaju di samping maju pemajikanna geulis aing mah nyungir ideung teu maju deui ieu sial-sial teuing Gusti Allah nyieun aing iblis tah teu ngaji tauhid bakos kararitu tah teu ngaji tauhid bakos ieu mantak urang kudu ngaji ge abeh saragala nemah teh ngeunaheun jasa masyaallah moal aya pangnikmat-nikmatna nemah Gusti alhamdulillah abdi didamel ku Gusti manusia abdi mah geus tilok ngaca Gusti serem tapi geus alhamdulillah geus sakieu mah pohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge sebab abdi ngaca abdi geus sieun tapi alhamdulillah Gusti nikmat jasa lah moal kebeli di dunia Gusti dia nusu ge loba anu kasep ge loba dia tilok sarolat abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti abdi bade salat bae ka Gusti jam moal kebal hirup teh jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti ngaji mah kos kitu nikmat jasa teh bahasa teh kos kitu nginaheun kana hatena mun awewe teh mah Gusti je hirup di dunia ieu atuh jah sugih jeung susah jang geus aya aturan ti Gusti nah kebeneran abdi teh dicandung nemah Gusti ngeunaheun jasa tah bahasa tah coba tayangan di Cikupa nu kos kitu tah nemah tah bahasa lah Gusti mah atuh abdi mah asal dibere sadar bae geus ku Gusti lah ngeunaheun jasa asana artina ngeunaheun teh atuh ka mamana duaan geus jeung ngeunaheun nya Gusti mah jamal kebal atuh Gusti lah hirup di dunia malah bila perlu masalah kita kawin dia 3 4 lah ngeunaheun kadengenapan bener teh ku urang geuna ge coba ku awewe geledeg cek jeung leuy sing jeleger ieu boro-boro nu lain ustazah na ge tilok ngomong kos kitu coba mun urang mah jadi ustazah ieu nyontoan supaya dilemur jadi contoh engke ge masyarakat ustazah eta mah dicandung masyaallah ku sabar-sabar teuing sih wah jasa teh mah ustazah yuk urang nyonto yuk ka ustazah eta jadi contoh kan ieu mah lain ustazah eta dicandung kokoprak geus beak 5 kurang gitu pakai kotok lain ngabrihan salakina coba eta pan ustazah lain contoheun teh mah kos cek ustazah kaduh ngaji aing sanu nita tuh siang ngaji ka dieu ieu mah keur carita sadar nikmat jasa sadar ngeunaheun boga urang sadarku boga teu boga sadarku teu boga ngeunaheun tah hayang datang ka dinya teh eta hayang datang ka dinya eta teh lain bantrak-bantrakeun ilmu nu panghese na kos kitu boro-boro nu lain kiai ge hese hayang datang ka dinya teh komo nu lain kiai ieu mah bentrok bae teh adi jeung kakak padahal kiai bentrok
mamangna jeung uwana kiai bener bentrok jeung anak bentrok jeung tetangga bentrok nu dipasinikeun lain bentrok urusan masalah hukum jeung agama bentrok urusan dunia atuh deuk kumaha teh Kangjeng Nabi Adam diintip ku iblis padahal mah aya malaikat di dinya teh iblis neuleuh ka dinya diciduhan ku iblis sia waktu diudag ku malaikat wah sia wani-wani nyiduhan keciptaan Allah diudag iblis teh kenceng jasa lompat mah tuh gas cak Gusti Allah antepkeun eta bae teh cokel nu aya di beuteung Adam cokel ku malaikat dicokel dibualangkeun barang dibalangkeun sasada ngagogog anjing geus anjing eta adalah ciduh iblis matak nu golazo aya di dia urut nyokel malaikat bujal eta urut nyokel isa sakalana baheula jadi Kangjeng Nabi Adam teh didamel tina lempung tina berbagai warna taneuh jeung berbagai warna berbagai rasa cai diaduk-aduk jadilah Kangjeng Nabi Adam geus gabelegeder di dinya teh terus ditiup ku Gusti Allah rohna jadilah Kangjeng Nabi Adam geus aslina Kangjeng Nabi Adam bapa moyang urang nu ditenden di sorga ku Gusti Allah diciptakeunana tina lempung tina taneuh mentek walladzi khalaqakum min tin Allah teh anu ngadamel arajeun tina entut tina tin lempung atuh lamun deuk diureikeun mah kieu urang teh sebagai lalaki sebagai awewe dahar teh kapan tina pare sangu teh kapan tina beas asal kapan tina pare tai pare teh pan dipelakna di sawah ai sawah teh kapan endut diolah teh ku petani-petani teh sanggeus teh diolah jadilah gabah dipanen ku petani terus dipoekeun terus digiling jadilah beas dijual ke luar negeri ku pemerintah ai urang mah dibere nu bau bentek teh naon garang-garana pemerintah urang ku zalim-zalim teuing nu bagus di ka luar negrikeun ai nu kos kitu didaharkeun ka urang Cikupa teuh puyeng sekarang itu bae geus pokona didahar salah teh didahar salah kan nu susah nu kitu mah teu meunang bae nu susah teh mangih nu seungit-seungit kudu nu bau bae nu susah mah insyaallah mantak atuh beuki kunyin bae nu susah tuh dagingan didahar kan sangu sampai majikan jeung salaki dahar beres dahar dur magrib dur isya nyana kuari sarereje pan eta teh saripati daripada makanan jadilah sperma di lalaki nutfah ceuk bahasa Arab jadilah saripati nu aya di awewe ovum ngaranna mun ceuk bahasa Arab mah nah itu dihijikeun tret di rahim ibu ngahiji cai mani ovum di hiji rahim ibu diolah ku Gusti Allah eta tah nu hese ge nyieun pabrik pengolahan modal kitu Jepang nyieun jejelmaan geus bisa lain lalagaan Jepang mah persis seperti urang kulit seperti urang geus dijieun ku nyana tulangna geus dijieun dagingna geus dijieun kulitna geus dijieun persis manusia nu hese nyieun roh begitu dijieun di Jerman aya nyaho coba roh seperti apa dijieun jelema deuk sakaratil maut diasupkeun ka kaca deuk diteliti berbagai penelitian aya 12 dokter internasional ternama meneliti kaluarna roh deuk ditewak dan diasupkeun lain lalagaan orang Jerman dokter teh datang ka dinya nu mantep pohara jasa dijieun di kaca kacana ge terbuat khusus yang newak roh
Wah, geus isuku di tengah, di hareup, wah kabeh di begitu jelema sakarat. Eta dikersakeun ku Gusti Allah deui. Begitu sakaratil maut jelema eta tah kacana beula beug, wabeh kena dokter pareh kabeh. Dokter bae. Dek naliti roh, endahan rohnya anu coplok. Kumaha bisa ngalawan Gusti Allah emang kumaha gitu. Masya Allah. Karim. Iyalah berarti urang asalna tetep etana. Numantak minha khalaqnakum titana aing nyeun sia. Engke ge dibalikeun deui. Dibalikeun deui ku aing katana deui sia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra nukhrijukum taratan ukhra dibalikeun deui engke. Asal tina taneuh ka taneuh. Roh urang mah lantaran lain asalna tina taneuh balik deui ka tempatna mun bisa. Awas. Awak urang nu tina taneuh dibalikeun ka taneuh. Piceun ka kebon. Henteu hansip teu RT ngomong tah mah. Piceun bae tah mah hirup-hirup ge hampir dipiceun. Bupati, gubernur piceun, jenderal, panglima, presiden piceun. Geus eueuh rohan piceun, bungeun kabeh bau bentek. Cenah kiai mah teu piceun bae kiai ge. Wali ge piceun bae. Sapira jasad tah mah iring, kaleuweung, kubur. Roh mah indit ka tempatna deui. Tah, hina urang teh. Nu kuari di dasian ngampai dasina datang ka handap wereng luar biasa. Balok di dieu mani geus mondoyot mamawa balok. Walah luar biasa kenong di dieu. Hihi gede jasa kenongna. Orenganan raup duit rakyat korupsi di Indonesia jadi. Sabodohnya ieu mah keur carita doang. Isuk pageto pae sia piceun tanggung jawab di akhirat. Masya Allah. Emang dek di dia doang hirup. Tah, awaskan cek Gusti Allah. Allah teh allazi zat khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh. Nu dimitian ku ngadamel Kangjeng Nabi Adam mintin tina lempung. Geus jadi ku ari urang jelema. Maqadha ajala. Allah netepkeun kana ajal teh hartina waktu anu geus ditentukeun kana inditna roh ieu paeh asal geus datang kana waktuna paeh ajal ngaranna ku Gusti Allah ditetepkeun ajalna aya anu kakaraksa poe di dunia aya anu saminggu 10 poe sabulan 10 tahun aya anu 50 tahun aya anu 60 tahun aya anu 100 tahun can paeh keneh bae. Ini ngadengnya tetanggana pae. Batur deui cekna aing macan pae keneh bae. Dihitung umurna geus 100 tahun. Nih, hayang pae teh selain hayang-hayang deui ceknya na. Incu BAKB parae, anak geus arae parae. Tinggal tetangga-tetangga asal ngadenge bae nu pae ceurik nya mah. Kunaon ni ceurik sedih lain, ceknya lain sedih kunaon teu mah heula. Geus teu kuateun hirup. Lantaran atuh pan ngising kudu dianterkeun. Kiih kudu dianterkeun capek cek mah. Tuh, aya nu geus hayangeun jasa paeh, aya nu hayangeun paeh, can paeh bae. Encan datang ka ajal. Aya nu embung paeh bae. Ieu bangsa rombongan embung paeh. Iya tuh paeh mah paeh bae. Deuk hayang deuk henteu atuh paeh mah paeh bae. Sebab paeh mah lain ku perang, lain ku miskin, lain ku muriang ajal. Buktina nu perang di Taliban teu paeh mah jangan teu bae. Buktina berbarengan jeung perang Irak. Dor di Irak aya nu teu paeh, di Cikuma paeh. Di Cikupa paeh berbarengan jeung serangan Iran, serangan Amerika ka Irak. Teu perang teu naon, di luhur kasur mah paeh. Di luhur kasur jadi paeh bae. Ih, ulah disangka waduh perang para rakyat. Tuh, di Bojong nu keur ngopi paeh. Jatuh sia ku ondo-ondo teuing pikiran teh. Kana embung ke berjuang di agama, lamun eta nu dipake kasieun ku maneh paeh. Lamun dipake kasieun paeh. Geus urang geus eueuh semangat lillahi kalimatillah. Tapi kurang dibandingkeun janu teu perang ge berbarengan jeung Irak paeh loba jasa.
malah anak urang nu dihook-hook ku urang paeh bae. Malah dokterna nu boga obat, jualan obat modal. Sugan teh dokter mah boga obat teu paeh-paeh. Paeh bae. Iya tuh paeh tuan, mata kuntung jasa nyana mah di Irak. Paeh keur negakeun agama, memperjuangkeun li'ilai kalimatillah, luhurna agama Allah anti Amerika. Paeh sorga. Urang ya kuari berlutut di hadapan Amerika paeh, naudzubillah min zalik. Mantak di jero hate mah tetep kudu boga anti kafir, anti Yahudi, anti Kristen. Allah aing mah. Adapun urusan kuari kos kieu keberadaan negara sabodo nu jekel negara. Aing mah deuk manut bae ge kanyana. Ngan sakadar samanut-manutna doang. Hate mah anti aing. Naon sebabna? Aing paeh cilaka. Teu puguh teu karuh aing paeh kulantaran cinta ka Kristen, cinta ka Yahudi atau cinta ka aturan-aturanana aing ka babawa di akhirat teu aing mah. Adapun manut bae lantaran nyana inohongna nu keur nyekel nagara. Adapun anti da anti bae aing mah ka demokrasi. Kitu bae di jero hate. Nentang ke pemerintah teu bisa lantaran can wayahna. Emang keur dilempangkeun roda pemerintahna kos kieu mangganya ngakeun ai dararaek masih ngan aing anti ka Yahudi, anti ka Nasrani. Allah aing mah hukum Al-Qur'an titik. Salamet kos kitu. Masyaallah, japaeh mah tuh lain ku perang, lain ku gering, lain ku muriang, lain ku susah, lain ku kalaparan. Di Ethiopia nu kalaparan, nu hirup loba. Ibutin loba jasa beasa paeh. Ih, beasa loba jasa ibutin mah. Dirangkas bitung ka ditu. Cak urang rangkas bitung ge, cak urang jauh mah rangkas betung. Waduh, luar biasa. Teu bisa nya mah. Lah bahkan rangkasnya lain rangkas, rengkas betung. Waduh, punya istri direngkas. Atau kojot mah itu. Yang satu dia serang. Itu ngaguling sama itu. Masya Allah. Yang satu lagi dilebuan. Yo, nu bener atuh sama itu. Nu hiji direngkas, nu hiji diserang, nu hiji dilebuan. Emang lisan Jawa mah kos gitu. Atuh inget ka adikku lah Haji Muhadi, serius ya mah serius lain alagaan. Lain lalagaannya na teh isuk-isuk aya nu mawakeun koran dibawa baca ku jana teh. Eta dibaca barang dibaca perjana batu ngaranna ge nasional ieu pas ngaca. Waduh. Kenapa ya Kaji ada apa ya? Kenapa? Wih. Ini orang Pemda hari Senin lagi apel diserang. Mana? Ini ada apa ya? Bupati diserang ini. Bukan diserang, diserang. Oh iya. Orang Jawa maca serang we serang. Rangkas. Aduh. Bitung betung. Teu bisaeun nya nama nyebut cara urang teh teu bisaeun gitu tah. Masyaallah. Terep. Lisan teh sejawa mah terep bae. Datang aku ada terep bae. Di mana Mas 3 diterep. Terep Mas. Iya diterep. Terep. Teh ieu anu ngadamel urang tina lempung geus didamel kumalayang urang di dunia summa qada ajala Allah netepkeun ajalna lamun geus datang ka ajalna tamutuna indan tihai paeh urang nu mantak urang contoh-contoh paeh teh loba jasa aya nu gering heula paeh di rumah sakit aya nu gering heula paeh di imah biasa teh aneh. Aya anu paeh teh keur sehat keur ngopi keur ngadengekeun radio keur nonton TV loba anu paeh. Aya nu hees teh hudang deui paeh ambalaya tama paeh teh. Contoh asal datang ajal keur kumaha we. Aya anu keur naik motor teh tabrakan teu. Aduh, tak budak lamun henteu naik motor moal paeh teu bisa kitu. Paeh emang geus dijat tulisanana di Lauhil Mahfuzna. Ulah ngomong eta budak tadi kukulintigan di dieu bae mun tadi teu naik motor meureun moal paeh teu bisa kitu. Tahanan ku sia tita ulah naik motor moal bisa. Emang deuk paehna di dinya. Ji atuh geus paeh-paeh bae. Eta deui nu model balik ziarah Wali Songo, Isa, mandi, dahar, jima jeung pamajikanana. Paeh di luhur beuteung.
Kaji angel amat ieu. Cek salakin cek pamajikan. Kaji cicing berat amat ieu. Kaji pan angel amat kaji ieu. Di beser ti lok angel kieu. Angel ieu mah, ye barang digulingkeun, paeh di luhur beuteung. Masyaallah. Luman teh kula nyawa pennyana nanyakeun masalahna. Kieu cenah kula teh nanya masalah kunaon. Lamun keur hiji mah paeh eta mandina kumaha? Mandi emang aya nu paeh? Lah pokona cenah nanyakeun baheulana. Henteu ieu mah saha? Lah cenah kiai nu di imah. Oh, Mang Haji, heeh. Jangan meureun anu mandi, aju dahar, aju terus atuh eta non kana sasonoan. Pae di luhur beuteung berat, cek cenah berat orengan pae. Tah mandi junub da kumaha? Je, bingung-bingung mandi junub. Pandian bae geus. Neuk mandi junub kumaha atuh? Nu niatna ge saha aja hese. Oh, jadi tekunan naon geus tanggung jawab geus, pandian bae geus. Ulah bebeja ka sasaranya, geus. Aduh, Masya Allah. Istirahat di luhur beuteung terus istirahatna. Ya Allah. Wa ajalum musamman 'indah. Wa ajalum musamma ari ajal musamma anu disebutkeun anu geus ditetepkeun madrubun eta dijadikeun indahu di Gusti Allah libasikum. Ikeun ditangikeun dihudangkeun aranjeun kabeh. Lamun cek tukang ngaji mah nu tadi ajal isim nakirah ieu ge aya ajal isim nakirah. Geus lamun nakirah dibarengan ku nakirah wasani gairul ula. Jadi aya patokanana tah. Dina ngaji mah tah wa ma minal qaidil muqarrarah idza atat nakiratun muqarrarah takhalafa. Tuh. Wa iwarab sani tawafaqa. Geus eta kos kikituan teh tah lamun teu ngaji mah hese. Kulantaran ngaji ngeunaheun, mondok atuh cek aing sia. Tuh, jadi geus ajal lu tadi jeung ajal nu ieu lain deui. Anak kitu mah berarti boga dua ajal teh. Ajal teh ya dua. Nu hiji ajalna summa qada ajala nu lakum tamutuna indan tihai ajal. Mimiti diciptakeun ku Gusti Allah borosot ke alam dunia datang ke ajal paeh. Ajal nu kadua wa ajalum musamma engke ajal nu kadua mah madrubun indahu libasikum. Begitu urang dihudangkeun eta ngabogaan ajal engke bakalna nu mana dikanarakakeun nu mana dikasorgakeun. Dua ajal numantek al ajalul awal min waktil wiladah ila waktil maut. Ajal nu pertama mati mimiti dilahirkeun datang ka maut. Ajal nu kadua wal ajalul tsani min waktil maut ila waktil ba'si. Ti mimiti maeh datang ka ba'as. Etalah ajal nu kadua numantek dina Al-Qur'ana summa qabo ajala ajal paeh. Kadua da wa ajalum musamman indah. Ajal nu kadua ti mimiti paeh datang ka dihudangkeun deui ajal kadua. Udang urang. Nah, saha tanu nyaho? Indah moal aya nu nyaho hiji-hiji acan. Sadayana kagungan Gusti nyangakeun ka Gusti. Wa ajalum musamman indah. Moal aya nu nyaho teh mah sasaha ge? Ulah-ulah pangkat model urang kiai ge teh nyaho komo kiai Golkar mah bentek jasa geus teh nyaho jasa teh. Nu lain Golkar ge teh nyahoeun kabeh wali ge teh nyahoeun tah mah wajalum musaman indah. Ulah sosoan eueuh nu nyaho. Ieu onam ye. Makobo ajala nu eta mah nu eta aya hamba-hamba Allah nu dibere nyaho. Ajal ieu mah lantaran masih kene di dunia kasaksian ku urang. Pan sahabat ge sahabat nyahoeun. Maneh perangnya ieu. Perang nu ieu mah maneh moal paeh ke perang nu itu paeh. Sahabat nyahoeun. Atawa sia perang, lamun sia perang ku hari moal balik deui paeh sia nyahoeun ajal. Boro-boro ka batur ka diri sorangan ge nyana amanat ka pamajikanna. Asalna kakak, asalna perang nu ieu mah moal balik deui paeh ke kakak. Geus boga tadi bere pirasat-pirasat.
Go, matak waliullah mah atuh geus saya nu nyawan. Si Abdul Qadir emang kumaha gitu. Begitu nya muriang parah luar biasa. Oh, geus diceungceurikan ku kabehan budak. Ulah maka ceurik cekana. Abah mah muriang ieu mah moal ka maut. Pan moal ka maut mah sebab ieu teh bakal keluar hiji deui anak Abah Abdul Razak. Di dia aya kene moal ka maut Abah mah. Sebab aya kene anak Abah hiji nu bakal keluar ngaranna Abdul Razak. Jadi sok itu parah na geus diceungceurikan nyaun nya moal ka maut Abah mah. Tuh. Coba bae ke MTG kitu coba ge. Mun keur muriang Abah mau moal ka bae jeung gila tenang wae abrak modar. Ulah sok tuturuti atuh. Masyaallah boro-boro muriang ku teu muriang geus asa det-detan wae paeh teh. Tuh, eta boloba tah hamba-hamba Allah nu bersih. Nu bersih nganyahokeun lantaran roh teh kadeuleu ku hamba Allah nu murni mah. Mama Sobari keur mingguan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama Ilyas rohna naik ka langit kadeuleu roh teh kadeuleu. Wali Allah mah bisa neuleu roh teh. Hi atuh setan ge kadeuleu punya. Iblis kadeuleu. Jin kadeuleu. Ya kadang-kadang hitut bisa kadang. Masya Allah. Kayak orang ceritakan kayak di awal. Ibu cerita luar biasa. Ayah hamba Allah nu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah. Ajal nu ieu summa qada ajal. Tapi nu ieu mah eueuh sasaha ge hatta rasul hatta nabi wa ajalum musamman dah. Titik mutlak ta nu Gusti Allah. Geus jauh tak kuari. Summa antum tamtarun satuluina aranjan ka bawah para kafir-kafir kunaon anjeun mararang mang bakal dihudangkeun ti kubur sabadanya ho aranjan kabeh teh didamel ku Gusti Allah mimitina ku Gusti Allah didamel Kangjeng Nabi Adam tina endut atuh anjeun ge sarua bae didamel tina lempung geus jaho bahwa urang mah naon daya naon upaya tuh jameunang nyeun Allah ku Allah dijelaskeun kita ibadah ka Gusti Allah ajal geus dipastikeun boh ajal ti mimiti lahir kana bae atawa ajal ti mimiti baas di jero kubur datang ka baas ajal kadua nyaho tanyana teh kos kitu tapi kunaon mang sabadan nyaho bloon berarti teu percaya hiji padahal lamun nyaho bahwa Allah ngamimitian ngadamel urang atuh mampuheun jasa Allah ngahudangkeun urang cacakan ngamimitian ngadamel ge mampu atuh komo ngahudangkeun deui tah ieu ajalum musamman indah nu bakal dihudangkeun deui tanyakeun coba ka Konghucu teu percaya tanyakeun coba ka kitu budak teu percaya udah mati-mati aja apalagi dibakar sudah selesai cekiana tanyakeun coba ka Hindu tidak ada itu cekiana alam sana tanyakeun coba ka Kristen hakikat mah nya teu percaya mati-mati saja padahal wa ajalum musamman indahu dihudangkeun aya tapi Kristen mah anu ngabahas engke aya cerekna dihudangkeun deui tapi salahnya nama kadituna artinya salah kita semua asal bisa nebus dosa saja beli kita dosa sajanya aman jual beli jeung saha sia di akhirat jeung malaikat mah teu beukeun duit malaikat mah teu beukeun awewe teu bisa disogok malaikat mah emangna jaksa urang emang polisi urang main sogok akhirat dek jogok ke malaikat malik nah ini kamu membiasakan sogok ya berapa bool yang tersogok nih gua pitesin lu geus ya jeung malaikat malik emang nanaonan gitu wal bisa tuh pokoknya menjana selesai mati udah selesai tapi urang mah ieu alhamdulillahirabbil alamin boro-boro urang nu kolot budak mun ditanya sia mun geus bae di kuburan bakal dihudangkeun ditanya ku malaikat engke tas engke bakal aya timbangan engke jembatan Siratal Mustaqim aju anu bagus amal atau anu bagus amal maka surga ngajembat
anu sok salat nu sok puasa anu henteu salat teu puasa henteu salat geus ka neraka sia salat teu henteu lawan jasa eta si elek ge anu sok ngabok nyahoeun ke bakal disiksa nyahoeun si Predi tah anu sok mengkonsumsi gitu BK nyahoeun nu sok ekstasi nyahoeun tapi terus bae si Dedi nu sok zinah bae teh eta nyahoeun tata ngaran-ngaran nu kos kitu masuk karan itu bangsa Samsudin mah tilo Samsudin Bahaudin Saipudin bangsa Dindinan bae gitulah aya ge Nazarudin lain deui itu mah aduh masyaallah hiji wa huwallahu fis samawati wa fil ardh wa huwa ari zat anu kasipatan ku sifat-sifat anu ti heula tadi eta teh Allahu Gusti Allah mana hiji anu kasipatan ku khalaqas samawati wal ardh ngadamal 7 lapis langit 7 lapis bumi 2 wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung cahaya jeung caang 3 nu ngajadikeun urang tina taneuh tah wa huwa eta teh Allah satet di jero hati asupkeun ka jero sanobari pendem kubur baik-baik di jero hati ulah robah saeutik-eutik acan ti mimiti ayeuna catet Allah teh datang ka hos urang ka bawah Allah pangeran Allah teh mustahikun lil ibadah anu ngahakana diibadahan samawati di langit malaikat kabeh ibadah wa fil ardi di bumi ulah aya anu diibadahan di langit di bumi salian Allah Allah hiji be Allah nu mana deui Allah teh sifatna ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu uningan kana jero hate urang uningan kana banter urang zahir urang edeng urang nu nyahoeun kana jero jeung luar teu bisa disumput salindungkeun luar mah luar kuari urang ge bisa neuleuh aya nu kadeuleuh ku mata urang mah tapi batin mah teu kadeuleuh Allah mah ya'lamu sirrakum wa jahrakum dek nyumput ka mana urang kadeuleuh bae ku Allah mantak cek Allah aya dek maksiat mah los cek Allah wahai Predi wahai Teddy wahai Alek dek maksiat atuh los ya dek babok dek zina asal ulah di bumi aing sebab di bumi aing mah kanyahoan bae ku aing siksa sia ku aing lamun lain di bumi aing los cak si Alek emang aya kitu atuh pugu tanyakeun ka susia aya los ya ka ditu aya wah tuh pangke mabok atuh sia teu ya'lamu sirrakum wa jahrakum ay ma tusirruna ma tajharun anu dirahasiakeun ku urang disumput salindungkeun kanyahoan ku Gusti Allah anu dijelaskeun kanyahoan ku Gusti Allah bahkan wa ya'lamu ma taksibun nu ku urang dipigawe nyahoeun ieu panjang dongengna ieu lamun ku urang ditaliti make ilmu alat naon sabab manusia mah moal kaluar tina sir jeung jahar eta belegedegna kitu teh ai prak di dieu nyahoeun kana ma taksibun usaha-usaha aranjeun sedangkan usaha teh moal kaluar tina hate pagawean teh moal kaluar tina hate jeung awak atuh geus tadi dicaritakeun sirrakum wajahrakum naon hartina atuh kuari ngatopkeun ma taksibun eta teh sarua jeung atuh li nafsi batal teh kos kitu teh mun urang ngatopkeun hiji perkara kana zata atuh deui diatem-atemkeun salah teh cek ilmuna kos kitu aya kumaha atuh ieu kos kitu disalahkeun disiksa sia nyalahkeun Gusti Allah aju kumaha atuh aing teh nyaho puguh bingung ya di komentar lah ku ahli-ahli tafsir mentek teh urang pelba eta bertanyakeun coba ka Muhammadiyah jadi sia deuk anti mazhab diuk di dieu sia bisa aing tuturkeun ka sia teu bisa disoekeun beungeut sia ku wih main suak-suak gue masuk bak kertas leuwih di kertas siapa dikerekep siapa aing menek nanya ieu bae tah sirro jeung jahro eta teh manusia
Moal keluar pagaweana tisir jeung jahar. Kuari diatopkeun wa ma taksibun wa ya'lam ma taksibun. Ma taksibun teh eusina teh siro jeung jahro. Kuari ngatopkeun eta ka ditu atuh sarua jeung ngatopkeun eta keleh. Meunang kan teh sia bisa nuturkeun aing ka sia. Teu bisa tampil sia ku aing. Make otak sia, ulah make otak ulama, ai sia anti ulama mah. Aing mah cek Imam Syafi'i kieu komentarna, aing mah cek Imam Malik kieu komentarna, Imam Jalal tah tiba. Imam Jalal dinta, Imam Jalalain tah eta teh berbahasa Syafi'i, cek Imam Syafi'i berarti. Coba cek otak sia. Awas ya. Hah? Awas ya, Pak. Oh, tak kurwanian kok kalau Muhammadiyah. Ya, saya menyingsieunan doang sebenarnya makanya nah. Balahu haulah wani. Aya oge nu wani teh budak. Awas ya kuai. Datang sekali deui awas ya kuai. Serius sama dia. Jadi manusia teh moal keluar tina dua, hiji sir galbu, nomor kedua jahar zohir. Etalah belegedeg da manusia. Geus berarti Allah manyahuan ka jero hate, Allah manyahuan ka zohir urang. Zohir mah atuh lain Allah ge urang, nu kadeulek urang kaya tapi pansir mah teh nyaho. Geus kulantaran aya dua. Zohir diatur ku syariat, sir diaturna ku thariqah mengarah kana hakikat. Berarti pagawean teh aya dua, pagawean zahir ku syariat diaturna, pagawean batin ku thariqah diaturna. Lamun jelema bersyariat doang, batin acak-acakan. Lamun jelema berthariqah doang, ieu zahir acak-acakan. Kudu bareng. Zahirna bersyariat, batinna berthariqah. Nu mengarah kana hakikat, nasawuf lah cek urang. Mantak aya be bahasa man tasawwafa walam waman nah dan lain sebagainya. Bahaya. Zindik ka ditunda. Nah, jelema bersyariat teh tasawuf henteu bersyariat bahaya. Mantak kudu dibarengkeun. Lamun jelema bersyariat doang jago jasa ilmu alatna, jago jasa ilmu bilagahna, ilmu mantekna, usul fikihna, mikih doang nyana. Pasalia bae jeung ahli batin, kajian kukumaha ge loba tingkah-tingkah anu henteu senono. Kitu kene lamun jelema nasawuf bae teu puguh nyareatna, masantrena di mana henteu puguh. Atuh ujung-ujungna eta engke bakalna udeng-udengna aya di hareup, sujudna di mana? Agim. Teu ngaji kajian kukumaha ge. Atuh ku santri mah kadeuleu bae. Ya, ieu udeng-udeng potongan naon ieu mah kos kieu mah. Teu beres. Udang-udang teh kapan jang sujud na mana ieu mah dihareup ge sapan gitu. Atuh cak nyani mah lain deuk salat deuk naon make udang-udang atuh jadi disunahkeun ge deuk salat udang-udang mah. Cabok-cabok. Tah teu ngaji teh kos kitu. Teu ngaji teh kos kitu. Deuleu kiai-kiai anu bersyariat, berhakikat make udang-udang rapi. Masya Allah siap kadeuleuna teh. Lain jang manusia. Jang supaya di alam ku Allah. Beda udang-udang hayang di alam ku Allah, jeung udang-udang hayang di alam ku manusia, lain deui. Lain deui atuh. Wow. Ya nama coba saya harus dipoto nih. Ini ya. Tah itu jeung Oma Irama bakal ditu bang. Jadi lamun zahir aya pagawean atuh batin ge aya. Lamun zahir aya guruna rukun wudu, rukun salat, puasa, haji, atuh ieu ge batin ge aya. Geus di batin ge atuh aya guruan di dieu. Ja Allah ge ya ulamu sirrakum wa jahrakum. Acan aing mah teu boga guru ge bisa atuh kajeun ai bisa mah. Ai bisa mah los, boro-boro sir, jahar ge teu ngaji hese. Deleukeun coba santri ngalawuduna, mantep jasa santri mah. Set. Tapis teh kadeuna. Masyaallah. Ih, resep jasa. Masya Allah, karena sirahna ge set, war, santai, tapis jasa, urang pikir sepeun jasa, coba deuleu budak SMA nu teu ngaji, wudu kos kitu, cek Allah teh jaing meuteun kitu nitahna, deh, komo pejabat anu teu ngaji teh, deh ngalah wuduna.
leungeunna ge pan macet sakieu bae. Sakieu bae. Wah. Ieu budak balok bae nangkod. Kudu teu bisa. Coba. Atuh kadenge ieu kurang begitu sambutannya nah, sambutan Maulid. Assalamualaikum. Tuh. Naon kadenge ini? Alhamdulillah ngalamin. Woi, ngalaman atuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya, alhamdulillah ngalamin. Waduh, geus pokona pabaliut bae geus. Teu ngaji. Masyaallah kadangena ge haridang babacaanna. Menurut Kangjeng Nabi, ya saya hadisnya mah enggak saya katakan lah, pokoknya kira-kira ini mah maknanya aja. Hei, coba cek orang hadisna. Enggak, saya mamana hadisna heula sia. Udah saya turun aja dah. Itu ngerti. Itu bisa hadis satu langsung ke hadis, nah hadisan saha sia. Ya, geus bae balok bae pikiran ku sia. Beda tuh, urang lamun salat ge santri mah pan manggih masjid teh geus teu asing. Plek. Allahu akbar. Wih. Geus pohare sakumaha pimitohan repi. Coba nun teman pesantren abri polisi nun teu ngaji teu pesantren salatna ge kadang-kadang make pet dipake bae atuh pan ya ieu budak pet mah di ditu jang di lapangan lain jang di masjid didegungkeun sia ada do ieu sir jahar ge kudu boga guru atuh komosir urang teh zikir teh kumaha engke aya tafakur engke aya muraqabah engke aya pembagianana ya latifah lalembutan latifatul sir latifatul khofilatun terus eta teh aya pembagianana latifatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul akhwal latifatul nafas latifatul qalb. Tah jadi berarti kan ngeunaheun geus urang teh zikir ku ari datang ka mana naon nu kudu diurusan ku urang teh jadi mantap geus urang penting zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah boga maksud keur ngabersihan naon ya geus kabersihan belah dieu apa handapeun susu apa luhureun susu cenah aing mah hese handapeun nu nganing susuna bae terus tuh kos kitu geus dimimiti di dieu embun-embunan datang ka tapak kaki ti tapak kaki dibalikeun deui ka embun-embunan ngeunaheun plek bae jadi geus lantaran diurus ku ari maneuleui jelema akur bae ciptaan Allah nu sugih teu mandang sugihna cilaka lamun sugih nu dideuleu sugihna lamun aya jelema gagah panglima perang misalna abri jabatanna luar biasa urang ngahormat ka jabatanna cilaka geus diurus babatin teh sarua jelema geus titik sugih mah tah urusan pamere Allah jabatan urusan pamere Allah bisa mawa sugihna bisa mawa jabatanna salamat teh bisa nyada ge cilaka geus sarua hamba Allah ketika datang hormat lantaran makhluk Allah nyana ngaganggu singkirkeun ku urang mah deuk ka Allah besi urang ka babawa jol aya camat mamawa partai Golkar indet sia ka ditu jejedis aing ka babawa ku sia aing mah deuk ka Allah bae los hudangkeun ku sia Golkar hudangkeun los bendera Golkar aing mah moal deuk ka Allah ngan aing ngahalang-halang moal ka sia milu ge moal aing mah sebab aing mah deuleu Golkar teh kos kadal geus bae resep henteu benduh henteu los ya basi aing mah tanggung jawab aing ke di akhirat lantaran aing mah dititipan ilmu ku Gusti Allah mun aing mimilu jeung Golkar engke aing di akhirat ditanya ku Gusti Allah teu bisa ngajawabna gara-gara sia hanas mere 1 juta 2 juta paling gede mobil aing cilaka di akhirat endet sia ka ditu tah lamun geus ngaji batin contoh batin teh lain aing tolol kur carita tah mun geus ngaji batin mah kos kitu aya naon itu aing dicarekan ku Gusti Allah aya pertimbangan antara dunia jeung akhirat kamangpaatan dunia kumaha kamangpaatan akhirat kumaha kabawa moal ke di akhirat coba kiai anu henteu boga perbandingan Waalaikumsalam ya camat naon mah iya amanat ti Bapak Bupati ada kadi oh irah Bapak kadi iya ceneng ke kagak jamuan-jamuan saha eta ieu 3 juta kok sakedik 10 atuh 10 terus usulan-usulan anak ayat ke majelis pondok
Oh iya tenang atuh tamang. Tah eta kiai bangpak. Bangpak nage kiai teu boga perbandingan batin. Allah teh nyahuan ya'lamu sirrakum. Isin lamun jelema ngurusan batin isin. Keur pahareup-hareup jeung jelema pan aya sok ngurusan batin mah, ngurusan batin atuh diolah bae batin teh. Allah neuleukeun ye pandangan aing ka nyana didelekeun ku Allah resep duniana apa resep nyanana apa resep ilmuna didelekeun muter terus. Kos tukang pencak diuk di mana bae ge is. Weh, kieu bae bener. Eta tukang pencak diuk di mana bae keur ngaji ge kieu bae cenah. Keur ngaji ge kunaon atuh? Besi bae besi cakna besi mah ngajaga doang. Besi datang tidak tinggal gitu doang. Besi dia iya. Jadi doang geus bae. Renggang nya nama diukna ge. Antara suku Kenca jeung suku Katu renggang kieu bae. Besi belah dia katuhu, besi belah Kenca ieu atuh kitu bae jeung nama. Muter set babari. Jadi lantaran nu diolahna pencak diukna ge mikiran besi aya. Tuh kan. Lamun jelema berekonomi pikiranna ekonomi HP-na ge ekonomi bae. Keur ngaji ge tatitut. Ya sebentar lagi. Tenang ya. Udah bereskan dulu. Udah saya segitu udah tinggal tanda tangan aja. Emang pikiran anak dunia. Pikiran dunia. Lamun nu pikiran anak nyana teh keur ka awewe. Tunggu sakedap deui. Sapikiran atuh jelema mah. Tah lamun mikiran ada sieun ka Allah sir kajawan ku Gusti Allah. Isin. Kapanggih jeung saya jeung pejabat Allah neuleukeun ka aing. Gusti mun aing hajuna memandang kana jabatanana sieun kana jabatanana cak Allah panang mere aing kunaon sieun kaninya aing nu kudu dipake ka sieun mah atuh sia kunaon ka babawa ku situasi kos kitu awas sia ku aing ya cabut sia nikmat ilmu sia ku aing cabut. Hareupan nu sugih susuganan eta bahasa susuganan tah. Susuganan. Alhamdulillah jeung sarugi susugan ieu alhamdulillah. Tah urang didelekeun ku Allah sia teu percaya ka aing make susuganan ka jelema. Cabut ku aing mantak ngaji mah babari make sirna nu hese. Iyalah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah nyahuan kana sir ceroh hate urang batak diolah sir teh geus memeh diolah kana sir di awak urang aya kolbu di awak urang aya ruh. Oh, geus ruh jeung kolbu diakurkeun diaru diurus urang dihijikeun kana jadilah sir. Geus engke eta sir ku urang diolah make pengolahan guru dengan cara zikrullah, tafakur, muraqabah, khidmah. Dimimitian ku ngahidmat heula ka guru nyangakeun sadaya-daya ti luhur sausap rambut ti handap saibat tampal nyangakeun ka guru dek dibeureum rek dihideung nyana mah kumaha guru bae. Jadi deuk ka Allah teh melalui tawadu di hareupeun guru. Berelah ke ku guru wiridan. Nah, ieu nu kudu dilaksanakeun dek ngeuweuhkeun nafsu sir. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Nu mantak deuk salatna ge nyana mah ati-ati. Lantaran didelekeun ieu aing wudu ti Gusti Allah didelekeun ku Gusti Allah bisi salah wudu teh api berangkat cak Gusti Allah ge ulah loba culag cileuk ka hideuk ka masjid mah kudu tungkul kecuali anu geulis lende geus tong masaran atuh sia mah kitu bae sih tunggu dan datang ke masjid ieu teh dilempangkeun ku Gusti Allah ditangtungkeun ku Gusti Allah ilmu abdi nyahona kana salat teh ti Gusti Allah tah dipikir terus ahli Allah sir isin ya tenangtung teh leunang abdi nang Gusti hirup abdi nu Gusti sadaya-daya ge nu Gusti nyaho abdi kana salat lohor ieu ge ilmu teh ti Gusti atuh abdi mah ieu mah ngalaksanakeun sakumaha Gusti we nyangakeun sakumaha halang layangan we ieu mah dikunat dikenud terus sir didelekeun ku Gusti Allah mun bulak biluk teh isin jasa hate abdi teh tafakur heula mulai geus mantep jasa seakan-akan geus deleuk Allah atau didelekeun ku Gusti Allah kakarak usolli fardhu zuhri Allahu akbar geus nikmat kitulah sir didelekeun ku Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum isin amat urang dikajahokeun sir urang gulak-gilak begitu urang salat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta kumaha nya barang jadi teh henteu. Malang saeutik eta.
suratul ladzina an'amta 'alaihim jadikeun baik itu ngan leutik ya untungna eta. Apa diteruskeun bae, apa pertahankeun bae, ai ditahankeun bisi ka batur. Ente jadikeun bae ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi lain amin jadi cak Gusti Allah aduh aing mah jatuh ditakos kitu salat ka sia. Ayo siap ae sia salat sia jadi siksa ka sia. Wala tadrib wujuhana ya ilahal alamin. Ada sih jelas kan. Ibadah teh ulah jadi pamonggol. Ibadah urang mah ieu mah ngagedean pamonggol. Poe kamari mah kakarak sagede kieu. Poe ieu mah sok gede ping-ping. Asalna ditambah 10 tahun deui mah sok gede naon beureung ieu pamonggol. Masyaallah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Ih, tah ieu lah lamun sir urang geus diolah isin ke Gusti Allah. Lamun geus isin ka Gusti Allah bakal bagus adab-adabanana. Geus kudu boga guru sir, teu boga guru bakal kanyahoan bae jelema zahir. Penca jeung teu boga penca kadeuleu keupatna lain deui. Lain deui, euy keupat penca mah. Teger amat teh budak. Euy ngojotos ge lempeng. Nu teu boga penca kajeleuan, katingali salat meunang ngaguru jeung henteu lain deui. Beda kajian sirna boga guru beda ke tingkah naga beda berbajuna lempangna ngomongna sangkilang lala